Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sate acana ngaulujengkeun sumping ka Bapak Camat miwah Bapak Naib di Kecamatan Tomok. Wilujeng sumping. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh ngawaler salamna masih sawareh. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun nu ngawaler salam anu gaduh sametan-sametanana lunas, anu can payu sing kaburu-buru payu, anu geus payu sing buru-buru nambah rizkina, amin ya robbal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibika Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala Pankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum iyakunul fuqara ayughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dina ieu reresan teu aya bahasa anu paling indah tur megah kanggo urang sadayana melainkan urang sami-sami manjatkeun puji ka Gusti nu Maha Suci, puja ka Allah azza wa jalla oge syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah dina kesempatan enjing nu ayeuna urang sadayana tiasa ngariung mungpuluh dina ieu mahfalah di ieu patempatan kalayan urang sadayana diiuhan ku tenda semodel kieu. Mugia urang sadayana engke dina hiji waktos yaumal ladilla illa diluh urang sadayana ngengkeun iuh-iuh tenda aras Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat kali salam mugia senantiasa terlimpah curahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Getih hilap salawat nu kadua kalina kanu janten kulawargina, kanu janten sahabatna tabi'in tabi'in, duk muga dugi rahmat oge kasalamatan dugi ka urang sadayana, amin ya rabbal alamin.